boga 300.000. 300.000 mah ikanan naon? Kurang. Diskotik ayo. Siap. Tapi dia tuh rumah Aku sabaraha. 300.000. Merem. Orang tambahan 300.000. Di mana mana? Ya cuma mah orang atuh. Anak Niko. Nah, ini kok teh. Pesan kolot. Mantap. Ayo ini. Ayo. Emang ya, tang palang saja deh. Poe. Siap. Kemana? Kamana? Bali meser naon? Mana boleh semua gua coba obat ku 10.000. Mau mahi 100.000 meser sembako sareng obatna. Jadi rek ngutang gitu. Zaman ayeuna ngutang rakeun tinganan. Dia punya mobil daripada ngutang kepada ayah. Pipi. Tong. Jaga-jaga datang kebiasaan senai putri atau kaki judul di Palmadia. Kan video malam kita biasa sekian, tapi di Palmadia Jawa Barat. Kita kemudian obat-obatan jam mana teh ndak tujuh drama terus abi tehnya gitu ya organ harian ke BP. Ayo. Assalamualaikum. Paling mantap sampai daerah puncak. Sama dia. Nah, keberapa? Harus pulang saja, terus terpelajar gara-gara maneh. Masa manusia. Saatnya istirahat. It's time to have break. Seberapa? Ya, besok ibu didudikeun, ini kok lagi ajakan deui. Mohon Bu, siap. Assalamualaikum warahmatullahi
Sudah mau alit-alit ya? Mohon Bu. Di palak usaha. Sokwe ngarios ka ibu. Ku Aulia sareng ku Karina Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon ieu teh? Ya, Putri. Aya naon ieu teh, Bu? Iya, Bu. Barusan dua ieu teh ngalaporkeun cenah si Firda di Palak. Kusaha? Bukan Dina jeung Aulia. Budak eta deui, ban kamu budak. Nama urang panggil we si Firdana me jelas kumaha-kumahana. Mangga, Bu. Nama panggil we si Firda di warung Adi. Nuhun, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Firda nyarios ka ibu laras Firda di Palak. Idih, panas pisan ieu teh. Kabur ayo. Astagfirullahaladzim, ai maranehna naonan? Eta balasan ka urang. Puas. Karina, jam sabaraha sih ayeuna? Jam 1:30. Nanya kalau yang teh pada mesen HP Vivo V15 anu diiklankeun si Afgan anu aya ucingan. Oh, iklan teh. Lamun HP abi masih di luar negeri, masih dalam proses lah. iPhone X biasa.
Kin heula. Astagfirullah. Neng kunaon? Astagfirullahalazim. Neng kunaon, Neng? Kunaon gitu? Nah, oke. Saha ngajatna ieu teh? Astagfirullahalazim. Neng. Boleh sebelah. Gila. Aulia teh bade mesen HP Vivo P11 anu di 15. ah jelas ya. Kalau ieu mah ieu saha? Kin heula. Astagfirullah. Neng kunaon?